Anjing teh mana si Japar teh hara resep pisan teh. Ongko ngajak ngarampok ge aing teu boga duit yeuh, teu boga jang mari sisik acan anjing teh hara resep si Japar teh duh. Aduh, anjing telat di wae aing pasti ngadat si botak anjing, hampura botak. Cek aing ge anjing senenguan, wah ieu mah euy telat. Anjing, hampura le euy aing telat. Wah, anjing hara resep sia mau kayang duit tapi telat wae kumaha teh. Kalem atuh tong ngadat kitu bisi kagantengan leungit. Wah, rujit bako ah. Geus atuh le tong ngadat wae pan aing geus meta hampura, tah ayeuna aing geus datang geus siap bekerja pokona mah. Oh, udah kesel tuh par mana teh lain sekali dua kali, mana teh geus katilu kali. 1 kali 24 jam anjing. Naon eta teh le? Ngalotek goblok sia teh. Oh, reuy wae teh. Hayu atuh rek terus mah ngarampok teh. Nya ayo atuh urang mah siap, tinggal baju ge geus kompak ye anjing bareureum sia teh. Hayang juga batur, skincarean, make upan, kabeh we sagala reuncem. Urang mah boro-boro baju oge teu boga satengah-satengah. Sasarusah we jadi urangnya. Kumaha mana teh kawane eueuh ngarampok teh. Aing mah geus siap jeung paehna aing mah. Anjing, ada itu baru temen anjing gitu teh. Penting mah duit. Naon? Mangsa anjing mangsa, tingalikeun. Sia rek ka mana sia Kacang Damin. Ayo. Saha cenah le? Ngataun kita ini rampoknya le. Tingalikeun atuh bajuna geus kompak kieu urang teh sangajan kemar oge atuh neng. Apakah Anda sudah siap dirampok? Naon rampokeun aya teh jelema teh. Sok sakali yeuh. Rek harta rek nyawas ya. Sok-sok eta ka merenyeng. Atuh da harta teu boga atuh nyawa waduh ya. Tong awanuk sia. KBG mau ngaku boga harta itu rampok mah sia teh ah. Bener pisan le. Sok-sok di perenyengan wae sia teh nyewa ke goreng patut teh. Bener abi tuh boga nanaon iwal ti nyawa lamun dibikeun abi kumaha. Abi teh kamari teh geus kabanjiran. Teu boga baju. Tuh baju oge sakieu-kieuna. Teu boga harta. Kabeh parabot eueuh pareupus. Coba sampe mena teh abi disita ku bank gara-gara loba hutang. Ayeuna rek dirampok. Par. Kumaha ngarampok teh salah sasaran anjing ya mah. Mana nu nita ngarampok ieu anjing jelema teh karunyangan kieu. Kumaha atuh we? Atuh aing bingung. Sok atuh aku mah jadina sumbang-sumbang atuh abi teh tuh budak di imah teu make baju duanana. Baju abi kieu tingali tariris. Oh, jadi budaknya teu make baju. Baye we jaket pakekeun ke budak. Eta yang baju nu ciga kitu budak abi teh. Nu kieu? Ulah teu nang gimana loba hapuran aneh. Atuh karunya. Tinggal bae lah jang awewe mah ingat ngewelas kitu. Bae bau saeutik neng nya. Eta tuh calanana sakalian. Praku jeung calanana. Atuh amanya make baju teu di calana. Si anjing. Anjing teu araleun. Tong noong tuh goblok. Sok. Ya. Kopina atuh udah habis sok kapanasan. Agak lali kan ini curi-curi. Ya. Eta tuh hiji deui topina kan budak abi 2. Ulah tuh neng yang mana panas. Bae atuh. Aduh.
Sirah aing megar atuh jadi ieu mah. Eta atuh asa kalian calanana. Aduh. Ulah tuh Neng celana mah atuh make cangcut Neng. Yang satu eta baju dua nana. Ya anjing. Baku aing eta taranya. Buru atuh karunya budak abi. Anjing. Gitu atuh. Berhasil kemenangan. Asya boleh tuh balik ngerapok teh goblok kalau aing diporotan kieu anjing tiris aduh. Sia atuh daek di perotan ku awewe anjing. Sia anjing ngerampok gitu patut. Deblo anjing sia mah. Sarua anjing deblo sia ge Udah kesat tuh anjing sia teh kesat. Oh udah kesat tuh par. Anjing par. naon eta teh le? Ngalotek anjing sia teh. Oh heureui wae sia teh geus hayu ada teh motor ini bang. Saha cenah le? Ketahuan tacok sia aing. Tong cari, tong jauh teh aing noel lah. Siap. Action. Saha siap. Action. Kau ngawaduk sia. Kabeh mau teu ngaku anjing. Action. Kau ngawaduk sia teh. Kabeh mau boga anjing. Roll and action. Eta tuh kok